Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila muallifi hadal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah Ibnu Athaillah anu ka-20. Ma'arodat teu pati-pati ngarepkeun. Naon himatu salikin cita-citana jalma anu suluk. Ae sairin tegesna anu leumpah. Ilallahi ka Gusti Allah. Antakipa kana yen cicing itu himah teh indama dina perkara kusifa anu dibuka itu mah laha ka itu himah salim bi asna isuluki dina tengah-tengah suluk minal ma'arifi tina pirang-pirang kama'rifatan wal asrori jeung pirang-pirang rahasia wal anwari jeung pirang-pirang cahaya bi ayaroku yen ningali si salik annama kana sajeuna perkara wasola netepi itu ma ilahi ka itu salik minal ma'rifati tina ma'rifat wa dzauqil ahwali jeung daukiyahna pirang-pirang tingkah wa manasilatil maqamati jeung pirang-pirang darajatna pirang-pirang maqam wa ari itu ma eta al-ghayatul quswa tungtungna kaluhuran wa nihayatu jeung tegasna tungtungna kaluhuran fatakifa maka cicing naun himatuhu himahna itu si salik indahu dina itu emak wa yata'as tubuh jeung mikaresepna itu si salik kana itu mah wajibuhu jeung mikaresep salik kana itu mah awayaro atawa ningali itu si salik annama kana sina perkara pokok anu tetep dina saluhureun itu salik teh eta adamu leuwih agung minhu batan itu mah lakinnahu tatapina salik eta yakomu ngalap cukup yaknamu ngalap cukup itu salik bidzalika itu mah wayaro jeung ningali itu salik annafihi sanyanyana eta tetep dina itu mah al kifayata aya kacukupan sipinna muakhir fala yarqum maka teu naik itu salik bihimati kalau himah salik awayaro atau ningali salik surah himmatihi kana pondok himmahna itu salik anil taroki tina naik lima kana perkara pokok tetep itu mah saluhureun pokok tetep eta mah teh aya dina saluhureun itu si salik illa wanadatu angin ngagero ka itu salik naon hawatiful hakikati pirang-pirang hatib hakikat
Hikmah Ibnu Athaillah anu ka-20 Kiai Musonib nerangkeun tentang himmah salikin, di mana himmah salikin cicing dina perkara anu ku Allah dibuka kitu ya teh maksudnya. Tah didinya datang kasalikin hawatibul hakikat, panggero ti Allah. Gitu hati hakikat teh aya cariosan anu datang ke eta salikin, nu eta cariosan teh hakikatna ti Allah. Itu hati teh suara tanpa rupa teh disebut hati. Di mana si salikin zikir ya. Nah, nepi kana makom mukasafah. Nepi kana mukasafah ningali kana sirrul maujudat. Tuluy urang ngarasa cukup di dinya. Nah, eta tadi ma'arudat himmatu salikin anta kifa inda maksifalah. Tepati-pati karepna himmahna eta salikin mikarep cicing dina eta perkara dibikeun ku Allah, datang ti Allah. Lain eta tujuan ente teh jauh keneh. Gitu. Orang teh zikir ku Allah dibere mustajab doa, niup sirah batur cager anu gering. Cekurang teh aing sabat kieu ge zikir geus hebat teh. Sabab unggal niup sirah batur dibere duit 1 juta, 10 sampai ge 10 juta untuk geus hebat di dieu. Nah, datang hati hakikat jang leutik 10 juta sampai mah. Tujuan anjeun jauh keneh naon? Allah. Tujuan jauh keneh. Tak kitu kan? Jadi kudu terang nihayatul matlub, kade. Kudu terang nihayatul matlub. Orang belajar Al-Qur'an geus bisa maca. Mentok we didinya aing mah geus maca hungkul teu hayang paham kana hartina, teu rek ngamalkeun maknana. Leres kan? Aya samet maca hungkul, sabab maca hungkul ari jadi juara nasional mah dikemekahkeun. Menang untung sakieu-kieu aing geus hebat mentok di dinya. Di mana aya karep salikin cicing di dinya dinu dibikeun ku Allah, datang hawatiful hakikat kitu ya teh kan. Panjangna bahasa logat anu dibaca tadi teh. Diringkeskeun we gara teh rek pahamnya. Rek mampai setik-setik logat mah lieur kitu jelema nu uping. Eta mah bagian kiai, eta mah bagian anak kiai. Tak kitu kan. Sabab naon? Seueur jalma nu mentok di dinya. Belajar Al-Qur'an, sanggeus macana menang kauntungan. Teu hayang deui sanggeus di dinya, sabab ieu geus hebat. Maca Qur'an ngan maca wungkul teu digali maknana. Digali makna teu maksud nepi kana amal. Jadi kakara bisa maca Qur'an teh jauh keneh kana tujuan akhir mah, leres kan? Nah sabna baca Quran tujuanna ibadah husul ka Allah. Sabab Al-Qur'an teh inti ajaran Al-Qur'an adalah tauhid. Selagi salat musyrik Quran dibaca eta maca Quran. Kan can tepi kana tujuan akhir maca Quran. Mentok we dina maca di dinya. Datang hati hakikat. Bahasa ti Allah jang entong-entong didinya jauh keneh maneh kana tujuan sebenarnya maca Quran. Lamun mentok didinya wah cilaka maneh maca Quran menang duit cilaka semestinya mah. Ya aya dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang maca Quran. Man wailul liman qara'aha walam yatafakkar fiha. Eta dawuhan Allah Kangjeng Rasul. Urang mah
Sok tara anggeus ari ngaji teh sok sapotong-sapotong. Apalna teh dalil maca Quran hiji huruf tikal 10. Mun maca Quran ya lapan Al-Quran nu aya dina Al-Quran sakabehna ti ayat hiji nepi ka 6.666 ayat 60 kali lapan Al-Quran tingali dina Quran sama 60 kali mun teu percanten engke geus ka bumi hitung urang buka Quranan satamatna eta maknana mun Quran dibaca 60 khususiat dina maca Quran. Kan akan jadi jalma anu rumah tangga seuseut rezeki. Hayang jadi jembar. Aya jawaban anu kana Quran, baca Quran. Baca Quran. Ari Al-Quran mah tina qira'a kang maca. Can ngamalkeun ngan kakara maca bisana. Maknana can kagali maka kakara maca bisa. Macana wungkul. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah. Surah Allah. Kami nurunkeun tina khususiat eta Al-Qur'an shifaa'un cager. Gering hate maca Quran bisa jadi cager. Gering jasad baca Quran cager. Shifaa'un. Tapan anu hebatna dibaca Quran. Warahmah, ari rahmah naon maknana? Warahmah di dieu mah maknana ya ka? Sifa'u warahmah. Rahmah teh aya 3 maknana. Cek sapaling mufassirin. Hiji ampunan hampura dosa. Maca Quran dihampura dosa. Kadua kagampangan. Urusan orang digampangkeun ku Allah. Lamun boga urusan sulit gitu. Waduh, sulit-sulit teuing dengan duit. Dagang bubur katubruk motor. Dagang es hujan wae. Waduh gitu. Jadi teu laku. Baca Quran. Oh kan. Kagampangan kedua, katilu pemberian. Dibere ku Allah nu maca Quran anu panghebatna nu dibikeun ka nu marenta. Batur mamenta urang mah maca Quran teu menta. Gede keneh nu dibikeun ka urang ku Allah daripada ka nu marenta. Toh, hebat ka Quran? Hebat. Geus sabetninya maca we Quran, nalar Quran. Tuluy anak aing hebat ka nalar Quran. Ari rukun salat teu apal. Rukun sholat apal jadi tukang baca Quran tara sholat itu disangkana hebat maca Quran sote kan tah matak baca di hadis Rasul anu teu hebat maca Quran hungkul wailul liman qara'aha walam yatafakkar fiha neraka wel pikeun nu maca Quran. Jalma nu maca ayat Al-Quran kana rakawel asupna. Lamun maca Qur'anna mentok semet maca teu dituluykeun kana gagali maknana, teu dituluykeun kana ngamalkeun makna Qur'an. Matak Imam Al-Auza'i ditaros. Imam cek muridna, walam yatafakkar di dieu naon pihartieunana? Cek Imam Al-Auza'i yatafakkaru teh lain mikir-mikir ayat na hartina wungkul tapi yatafakkaru teh menggali makna lalu diamalkan. Tah eta yatafakkaru. Maca wungkul geus samet maca moal ngagali maknana moal ngamalkeun kana Quran naraka wel tukang maca Quran bagianana. Waduh luasnya. Macana bari teh mah ngajina terang geus urang mau ngahaji. Dari ilmu ngahaji kumaha? Matak harayang ge mau ngahaji. Man hajjalillah ghafarallahu dzunubahu ma taqaddama min dzanbihi. Cek Rasulullah. Mau ngahaji lillah karena Allah.
Can apal bahasa lillah ge di dieu ngan dilogatan we karena Allah. Maka dosa anu anggeus dihampura ku Allah. Saking hayangna dihampura, waduh ngumpulkeun duit keur bunga haji. Bela antara merek kolot. Belaan koret bala sayang bunga haji, bela antara zakat. Salah itu. Eta apalna kana hadis nu alus hungkul bunga haji. Teu apal hadis anu nerangkeun bunga haji kana neraka. Matak sing tuntas ngaji teh kan. Kumaha saur Kangjeng Rasul, sayati 'alan nasi zamanun yazuluna ilal Makkah wal Madinah kal ba'udah kulluhum finnar illa wahidah. Engke bakal datang ya ka hiji jalma zaman anu dina eta zaman munga haji jalma jararah ka tanah Mekah jeung ka Madinah abrul-abruran saperti rametuk eta kabeh oge ka neraka kecuali anu sakolongan. Oh kan rawaslin ari make ari maca hadis eta mah waduh balik ti Mekah teh aing teh kasub nu mana ieu matak ceuk ulama nu ka Mekah teh kabagi opat hiji lin nujha kadua lil masalah nu katilu lis sum'ah anu ka opat lillah ta anu ka surga mah anu lillah nu tilu mah ka neraka kabeh. Ka Mekah rek dipake sombong aing alus batan batur. Matak aya nu nanya teu nyebut Kang Haji teh walah ngamuk goblok sia cenah teu ngahargaan aing teh beak 100 juta sih atuh sia nyebut Kang Haji ka aing teh. Oh sombong. Aing nu karana boga pamenta aing lumayan ek calon juga teh meunang rek ngaji heula. So kan karena hayang kasohor aing pulang anting munga haji 100 kali munga haji batur masaha nu kuas aing. Hayang kasohor sum'ah, hayang kawentar kemana-mana, aing tukang munga haji, ka neraka kabeh ge nu tilu mah, hiji nu ka surga mah, ruas make hadisna eta mah nya. Cokan. Geuning tara dibejakeun ku KBIH, atuh da bisi mungeun munga haji jelema. Engke aing kurang pendapatan. Bejakeun sing tuntas. Diterangkan bab hukum abidin, hukum salikin, hukum arifin. Ari hukum nu ka surga, hukum nu mana? Iso kan? Jadi terangkan ilmuna, terangkan sing bener. Matak ngaos ibu sing tuntas, bu ulah sepotong-sepotong. Ibu mah sepotong-sepotong, loba anu salah ngartian keterangan teh kan. Contohan deui ku abdi. Aya keterangan jalma loba dosa bejana istri tukang zina mere nginum anjing dihampura asup ka surga. So. Mere nginum anjing. Ibu mikir, komo mere nginum salaki ibu. Pirah ku aing teh ka surga lamun itu. Eta teh saking pentingna ikhlas. Kiai boga santri 2000 ngawuruk 20 tahun teu jadi sabab ka surga. Cek Allah ente kiai ka surga teh sabab penulungan ucing nu kabulusan diasupkeun kana jas kiai balik ngaji. Cager. Kade ulah mikir, aing mah geus bisa ngaji moal ngawuruk ripuh ngawuruk mah. Bener kan? Ngurungan ucing we aing salah mikir. Lain kitu cacak nulungan ucing ka surga mun ikhlas. Komo lamun ngawuruk bari tah kitu ngamanana. Kurang cerdas teh kemana kah? Otak sing anggeus bunga ustaz. Ulah sepotong-sepotong keder ke ka dituna. Jadi lamun urang ngaos serangan sapotong mangke jadi salah mahamna kan. Tah gitu. Tadi maca Quran, aing mah maca Quran atuh kitu mah da kana neraka we. Kade kang lain gitu. Nu maksud mentok dina maca moal dituluykeun kana mana ejeung amal. Tah eta neraka we bagian. Ari maca kakara bisa maca mah teu naon-naon baca Quran, bener kan? Ngan niatna niayatul matlubna ka Allah ka ditu. Lain rek eureun sobat maca we ngan kakara diajar kakara bisa maca. Leres. Tuyuk cita-cita mah matak cita-cita mah ibu salagi hirup jeung kuat kuring moal eureun ngaji.
Padahal sakabung ngaji sok eureun. Keur gering kamari eureun teu ngaji. Jadi suku eureun. Tapi da teu niat eureun, bener kan? Ditulis hadir asal ingat. Bener. Nu sok ngaji mangan muter ngaji sing ingat ge moal ditulis. Ya pangsiunan lumayan Bu. Kayak gitu. Diniatkeun sing halus. Jadi tadi manana tuh boro-boro nu gede nu leutik asal ikhlas jadi sabab asup ka surga. Tah gitu. Komo lamun amal gede bari lumatak Ibnul Juzi sasauran dina kitab Al-Muntadim nyarioskeun santri Imam Ghazali menta wasiat ka guruna. Imam Ghazali Hujjatul Islam ku muridna disuunkeun wasiat Ibu, ari penak jeung ajengan teh menta wasiat Ibu. Sok ari penak sareng ajengan nyuunkeun wasiat. Waduh. Cek Ibu teh ajengan abdi teh ieu teh bojona cek salaki abdi. Cik wasiatan abdi ngara jadi awewe anu bagja salamet gara-gara boga salaki. Osok Ibu teh. Aduh. Bapak osok minta wasiat ka guru. Abdi teh boga pamajikan ieu teh disebutna salaki. Kudu kumaha jadi salaki anu matak bagja cek Allah. Guru sok keur wasiat ka abdi osok. Tah radingan lamun teu boga duit osok sarugan ka guru bener. Guru kudu wirid naon nu dibaca wing ieu teh degeun boga duit. Osok kitu mah nya. Itu. Murid Imam Ghazali nyunkeun wasiat ka guruna, guru wasiatan abdi meungpeung aya supaya abdi jadi salamet dunia akhirat. Hirup salamet bari hirup aya dina kamajuan. Ulah beuki kolot beuki ripu. Beuki kolot teh beuki beunghar Bu, beuki soleh. Ya beuki kolot beuki ripu. Beuki kolot beuki pinter, beuki kolot beuki soleh. Tah gitu. Semakin tua semakin diidolakan oleh anak, oleh istri. Diidolakan urang teh nepi ka cek anak hayang aing hirup kuas bapa, hebat bapa aing. Tah kudu kitu. Ulah nepi ka disebutkeun bapa percuma, aing teu guna boga bapa ge. Teu kaya. Ulah disebut kitu. Kumaha Imam Ghazali wasiatna, Pak? Salid. Hei murid, berpegang teguhlah pada keikhlasan. Amal soleh, amal hade ngan hate sing boro-boro muruk nulungan ucing asup ka surga. Ikhlas. Boro-boro masihan ngaleut ka caroge ibu. Mereng inum anjing ke surga. Bener kan? Manya mereng inum salaki teu ka surga. Asal ikhlas. Nah, hangeun ieu mah tukang meredahar salaki teu ka surga, aya kesalahan naon? Ari itu awe loba dosana ka surga mari nginum anjing, menya salaki aing hina batan anjing. Lain ngan ente nu teu ikhlas amalna, bener kan? Salah nama teu ikhlas, nu salat teu ka surga, cacakan salat. Tukang ngawuruk di dunia teu eureun-eureun 5.000 santrina, datang ke akhirat teu hanyat-hanyat ti neraka gara-gara ngawurukna teu ikhlas. Ibu maca Quran, dagang cek ajengan mata lancar tadi teh. Hiji ampunan dosa, kadua kegampangan, katilu pemberian. Makna rahmah tilu. Mun maca Quran, tapi Quran dibaca geuning seuseut wae duit teh teukeun datang. Maca Quran osok. Tapi ieu teh boga anak awewe nu datangan jalma teu bener we. Jalma nu soleh bari beunghar. Kareang mah minantu teh kasep beunghar. Bener kan? Soleh ongko, pinter ongko. Ridu datang alah ieu mah. Pilihaneun. Maca Qur'ana ibu teu sing ikhlas. Boga budak hebat, pinter ongko, soleh ongko, rupana kasep ongko. Parbut tatangga teh hayang nyeun minantu anak urang. Bapana sok maca Quran bari tukang dagang kemana-mana dagang ngamodal kalah beak warisan luput teudekeun beunghar sugan tara maca Quran kan. Osok ajengan maca Quran aya kasalahan naon teu ikhlas. Lain sok teu maca.
dan salah maca. Bener kan? Imam Ghazali nu sangat pinter. Wasiatna saeutik amal soleh sing ikhlas. Jadi rumus mah bu gampang. Hirup hayang salamat, hirup hayang maju. Oh. Naon? Amal alus sing ikhlas. Sekecil apapun sing ikhlas, ikhlasnya sing gede. Banyak amal yang kecil dibesarkan oleh niat. Tadi nulungan kucing asup ke surga. Sebab niat anu besar. Niat besar teh naon kan? Ikhlas. Niat besar teh. Niat maha besar. San maha besar Allah. Tujuan ka Allah unggul teh tujuan ka salian Allah. Lamun orang amal boga tujuan kalian Allah, nyata jelas timbul tina hate nu teu nyaho Allah waktu amal. Sebab nu nyaho ka Allah mal butuh kasalian Allah. Wais Al-Qarni kasumpingan Ibnu Hayyan. Rek naon anjeun Ibnu Hayyan datang ka kuring naon nu ngajurung laku ka anjeun? Kuring rindu ka anjeun. Ceuk Wais Al-Qarni uing can pernah mangi jalma anu kenal Allah merindukan selain Allah. Ruas kah? Yang mereka aing rindu ka Allah henteu. Oh. Cek Wais Al-Qarni eta saking pinter Wais Al-Qarni. Lamun urang geus kenal Allah moal butuh kasalian Allah kan? Bener. Allah hungkul anu gagah, Allah hungkul anu bisa, Allah hungkul nu boga gawe, salian Allah teu boga gawe. Mata lamun akang diismeun ku babaturan sia hayang maju dagang mah meuli apal jin ka Cianjur. Ah aing teh percaya. Naon sababna? Apal jin asal apal Allah, aing asal apal Allah. Keur ngaji tauhid berteti ajengan mustahil asar afal boga afal. Nu boga afal mah dat nu ngabogaan sifat. Bener kan? Keur ngaji tauhid mata nu nauhidkeun Allah nu marifat ka Allah cadu aing teu percaya aya lian Allah ngabogaan pagawean. Bener kan? So. Lantaran tara ngaji tauhid geus sumarlir heueuh nya sugan aing kudu meuli tali Roma gitu. Sama kan. Sugan kudu meuli apal jin aing pake jimat usahanya batur maleunghan. Bari teu mikir cerdas urangna. Eta nu ngabejakeun beungar teh. Tanya heula kan, mikir heula urang. Nu ngabejakeun mun hayang beungar meuli tali Roma, eta jalmana beungar teh. Henteu dibelegu urang mikirna kan. Lamun bener tali Roma matak beungar si eta nyahoan memeh ka aing ngabejaan kumanehna heula kuduna nya. Eta beungar henteu, eta mah lain yakin tali Roma ngabeungarkeun sia marek nek nyalo tali Roma ngabatikeun. Di ditu 3 juta, di 2 ka aing 8 juta. Jadi gede buat tina aing mah paduli teuing rek untung rek rugi. Bener ek nipu ya jalma. Paham ahli makrifat mah moal bisa ditipu Kang moal. Bener. Sebab boga keyakinan ka Allah nu kuat. Teu kudu ka mana-mana ibu, hayang hirup maju bari jeung hirup salamet. Amal soleh sing sekecil apapun ibu, masihan ngaleueut kacaroge sing ikhlas. Boro-boro masihan tuang, omo mata kripu mah urang sok kripu ku salaki teh kunaon? Da salaki gering terus, ya nyeun kaalusan ka salaki. Bisa jadi sabab beunghar. Matak aya awewe nu dibere gering salakina 5 tahun kulantaran sobar ngurus salaki sanggeus cager salakina jadi beunghar. Nu beunghar saha? Lain manehna budakna jadi beunghar. Nyenangkeun kolotna. Hakikat mah keur urang asal soleh budakna hakikatna kolot nu beunghar, bener kan? Ngalamun teu soleh milaran urang, disiksa eta mah ku beunghar. Loba duitna mereka aing tara, tapi lamun eta budak, bapak sok hayang naon ka abdi bebeja. Abdi boga mobil 10, pilih ku bapak mana nu rek dipake lubang alusna abdi sesa bapak. Hakikatna beunghar anak beunghar urang, bener kan? Paparin ti Allah bisa jadi sabab urangna amal soleh kacaroge bari nah gitu kan. Teu kudu ka mana-mana nya. Kudu katalar johar maknun heula teu kan? Henteu rumus hirup makrifat ka Allah. Matak cek Syekh Faqih ma'rifatullah asbabu fi sa'adatid darwain. Ma'rifat ka Allah menjadi sabab bagja dunia akhirat. Boro-boro amal gede, amal leutik bari ma'rifat mah hebat. Bener kan?
Amal gede tapi bari teu makrifat. Abdullah bin Jad'an ge asup ka neraka padahal sedekahna 60 onta sekali narik ka hiji lembur. Tapi pas maut ditaruskeun ku bojona Rasulullah, ya Rasulullah, paman abdi kumaha nasibna? Dakhalan nar, asup ka neraka. Nauzubillahi min dzalik. Kunaon? Sabab sedekahna teu kitu. Piraku teu percaya ka Imam Ghazali kan. Imam Ghazali teh jalma pinter. Imam Ghazali jalma anu pinter, lahir dina tahun 450 eta Imam Ghazali kan. Datang ke Baitul Maqdis yuswa 38 tahun. Di Baitul Maqdis mimiti nyusun kitab anu ditaklif ku anjeunna. Batur mah 38 tahun teh geus mulai nyusun kitab Ihya Ulumuddin. Urang 38 tahun geus bisa naon? Boro-boro nyu naklif kitab aing macan ge can bisa 38 tahun. Berarti saking barokahna Imam Ghazali. Pinter Imam Ghazali teh Kang. Boro-boro jalma bodoh para ulama ge wah nganggap hebat ka Imam Ghazali. Hujjatul Islam ngaranna ge boga gelar Hujjatul Islam. Karena mangrebu-rebu hadis katalar ku Imam Ghazali ngan sababaraha gelintir hadis nu teu katalar ku Imam Ghazali. Hujjatul Islam. Oh, 38 tahun geus naklif kitab umurna balas hebat jalma. Pinter menyabodo-bodo teh kan. Gitu. Pupusna dina tahun 505 Hijriah. Eta pupusna dinten Senin tanggal 14 bulan Jumadi akhir tahun 505 pupus Imam Ghazali. Yuswana ngan 55 tahun. 450 550 dicanak 450 seberapa? 55 tahun. Panjang Imam Ghazali jeung urang umurna. Panjang urang jeung Imam Ghazali umurna, bener kan? Tapi Imam Ghazali mah geus loba talipan kitabna urang can meunang setengah-tengah acan. Saking hebatna Imam Ghazali. Imam Ghazali ulama anu lebih populer daripada guruna kan. Oh, di mana murid heulaan lebih populer daripada guru? Langkapannya saking pinterna Imam Ghazali murid nu bisa lebih populer daripada guruna. Namun guru urang populer se-Jawa Barat, santri nama karang-karang sakadusunan populer. Bener kan? Langka anu bisa populer lebih daripada guru. Anak lebih populer daripada bapak, langkanya kan? Biasanya sahnapeun. Ieu mah saluhurun saking hebatna Imam Ghazali. Dugi ka Imam Faqih Muhammad Ibnul Hasan Ibnu Abdillah Al-Husain Al-Wasiti dina kitab At-Tabanatul Aliyah anjeunana ngadawu Imam Ghazali boga anggitan 88 kitab. Ngan can angeus uing nalitina. Tuh. Jadi lain 88 kaburu hese. Kaburu capek nalitianan 88. Cek Syafaqi. Imam Asyubki uing manaliti keker 50 kitab geus 1000 sok naon. Barada kitabna ditaklif ku Imam Ghazali. Bener kan? Urang mah pan apalna Ihya Ulumuddin Imam Ghazali teh nya. Anu kasohor teh Ihya. Ngaran hungkul apal ngaji mah teu kungsi, da kungsi da ngajina sakeudang masantrenna keburu kawin. Teu kungsi bisa maca kitabna Ihya ge. Ngaji aya kakarasa juz geus balik jadi 3 juz teu kaaji. Ai malah anu can apal jilid-jilidna acan keburu kawin. Pantes we kusut ge rumah tanggana. Ya cek Imam Ghazali meuneu kawin sia kudu ngaji Ihya heula. Urang kakara jilid lagi can apal geus kawin mata kusut kawin teh pantes kan. Teu make ilmu. Lain kudu ngaji kitab Ihya bu kudu apal ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat. Sabab dina kitab Ihya 4 jilid teh timiti bab sesuci nepi ka musyahadah aya kan. Kudu cukup ilmu. Nu loba kusut teh rumah tangga teh nu teu cukup ilmu.
Ari teu cukup ilmu mah pantes we ti babaranting oge. Rek ka Jakarta teh nyaho alamat wah kalah ka Cibaduyut nyimpang. Ayeuna di Padalarang nyimpang kalah ka Cianjur atuh teu leuwih kalah ka Sukabumi. Balik deui ka Jakarta batur mah geus rek balik deui mah can nepi. Dan sabda teu cukup ilmu, bener kan? Taroki jeung suluk ka Allah teu cukup ilmu. Batur mah geus bisa tadali deui ieu mah ngaleng hoy we. Di dieu kalau salah niat teu cukup ilmu. Wiridan hayang usul ka Allah, pas geus niup cager kalau jadi dukun 10 tahun, ari geus lila dukunna teu payu kakara lilir. Waduh aing salah jadi dukun. Ayeuna mah rek taroki deui we kamari ka mana 10 tahun. Teu lempang-lempang ka Allah. Mentok dina agian, kapitnah ku akhwat. Naudzubillahi min. Gitu. Imam Ghazali ieu teh Pak disaurkeun hebatna Imam Ghazali teh ngalah percaya tadi. Lamun hirup hayang maju, hirup hayang selamat dunia akhirat, amal soleh sing ikhlas, boro-boro gede sanajan leutik geuning ajengan oge nulungan ucing, lain ladang nguruk asup ladang nulungan ucing. Tuh ikhlas komo ngawuruk bari. Sabab ngawuruk mah kadang-kadang ngalaga, Bu. Hese ikhlas ngawurungan ucing hayang kapuji kusaha. Amalna teu sabaraha, tapi jadi kiai mah ngawuruk bah, saha nu kuas aing ngawuruk di mana-mana, hebat aing daripada santri, bener kan? Leungit ganjaranana, mentak teu jadi sabab ka surga, sabab teu kitu. Komo mentak ikhlaskeun ibu amal soleh teh. Saur Ba'dul Hukama, amal soleh yang dikerjakan dengan hati ikhlas akan melahirkan energi spiritual. Urang masihan ka bojo, mising anya ge gegenal tadi, ridokeun, ikhlaskeun. Engke moal manfaat. Boga duit 10 juta rek meuli motor, kurang 2 juta deui, kalah pamajikan minta duit 1 juta rek meuli baju. Aduh aing keul ieu teh. Ngan arek tadi teu diberesin kabur. Kapaksa dibikeun ngan mikeunna dialungkeun kok tah atuh. Urang nu mere teh jadi beunghar, nu dibere teh jadi soleh sabab nu merena ge teu ridho. Rugi kabeh eta mah. Coba lamun ikhlas, urang jadi beunghar. Shadaqatul halal yukasiru. Urang sedekah ka bojo bari ikhlas, beunghar deui leuwih beunghar urang, Allah dibeungharkeun. Panggedena ganjaran daripada lebihkeun ka batur jeung ka anak majikan leuwih gede ganjaranna ka putra sareng bojo urang. Tapi kade ulah salah ngartikeun deui aing mah mere ka batur ka anak jeung majikan unggul mitoha moal dibere tatang ulah Kang. Tuh kudu cerdas ngamaknaan dawuhan ulama teh nya Kang, teu cerdas mah jadi salah deui wae. Coba Kang sing pinter urang. Tapi lamun ikhlas mah urang ingat ku urang tah bari ridho ditarimakeun bisa jadi tas meuli baju pamajikan jadi beki soleh. Sabab meuli baju ladang rezeki anu halal anu ikhlas sedekahna. Ari ikhlas mah nur ibu. Nur makrifat teh ikhlas. Matak Imam Ghazali nitah ikhlas teh nitah makrifat. Makrifatullah nurun wa fi nurihi ikhlasun. Cadu jalma nu teu nyawa Allah moal bisa ikhlas. Sabab ikhlas aya di jero nur makrifat. Kapaham teu gua Kang? Mata kudu makrifat heula ka Allah. Hakikatna sok anjeun amal soleh ujang hayang maju hirup jeung hayang salamet hirup tapi hate bari makrifat ka Allah. Nu makrifat jadi ikhlas. Nu salah niat dina ibadah teh gara-gara teu makrifat waktu ibadah ka Allah. Salah niat jadi. Gitu kan? Ikhlas dipasikeun ku urang. Pamajikan tas meuli baju di pasar. Urang balik tas ngon muning ka imah jam 11 geus dimukeuna. Reka mana ieu pamajikan uing jam 11 geus dimukeuna. Biasana mah lamun dur lohor ge kalah sare. Lain ka cai, sare kalah kan. Ari ayeuna jam 11 dimukeuna. Reka mana neng geus dimukeuna we kieu. Ieu teh Kang duka kunaon abdi teh geus hayang salat lohor jam 11 oge tah. Lantaran sedekahna matak caroba mun masihan sing ikhlas kan. Loba nu ngabeayaan budak teu pati ridho, teu jadi pinter jeung teu jadi soleh budakna. Gara-gara indung bapana merena teu ikhlas kana jadi anak. Bener kan? Sing ikhlas ibu sekecil apapun amal sing ikhlas
kiai sabab nulungan ucing asup ke surga, menyanulungan pamajikan asup ke surga. Lamun komo lamun agung alit ge sing ikhlas. Kumaha deui cisok? Jeung Imam Tos Qobrizada dina kitab Miftahus Sa'adah cek eta ulama Imam Ghazali boga angitanana 80 angitan nu kapanggih ditaliti ku kuring tapi can kaitung kabeh sabab loba teuing ngitungna jadi keburu puyeng sok malah nyebatkeun ceuk sakawal mah ya buku-buku nu dicatat ku ilmu-ilmu Imam Ghazali nu dibukukeun leuwih daripada 888 kitab. So, saking pinterna Imam Ghazali. Manya teu percaya urang kana dawuhanna. Ibu hayang bagja mah hirup teu kudu beunghar heula, teu kudu pinter heula, amal soleh sing jalma pinter tara amal soleh. Nu pinter ge loba nu jadi iblis kalakaku. Ari iblis kurang pinter kumaha? 30.000 tahun iblis jadi dosen malaikat lantaran sombong dilaknat ku Allah Ta'ala. Oh mau orang sombong. Iblis pinter, teu kudu pinter heula, teu kudu beunghar heula. Loba nu beunghar kalah kalieur, bener. Laras kan? Sabab naon? Disiksa ku hartana, teu barokah. Harta teu barokah mah nyiksa ka urang, awas kan? Datang 100 juta, lamun teu barokah, tang teu ieu bakal kacau aing hirup gara-gara 100 juta. Ulah atoh kan? Urang mah janji atoh yang menang duit. Teu apal hirup jadi kacau sia jadi pipisahan jeung pamajikan gara-gara duit 100 juta. Aya nu kitu? Aya. Entak aya istri nu datang ka sim kuring ge ajengan moal tulus rumah tangga teh kunaon salaki abdi loba ting duitna. Ari batur mah hayang boga salaki nu loba duit, ieu mah pernah loba ting duit. Keder ya bucing teh batur mah neangan pulah pilih bisa lakieun teh yang loba duit ieu mah moal tulus rumah tangga pernah loba ting duit atuh da ajengan goblok salaki abdi geus boga duit paling 3 bulan sakali malah sakapun sok mau pamajikan deui abdi teh mending kene sorangan we kitu bener jadi goblok geus loba duit naudzubillahi min nu berkah ibu awas ya kada ibu hati-hati bohong lain segala-galana harta nu narikmat hirup teh ibu anu makrifat kedamaian dunia teh gara-gara marifat. Namun di dunia nu caricing di dunia boro-boro nu bodoh nu pinter geus teu makrifat ka Allah bakal gumelar di dunia bencana di mana-mana. Saur ba'dul hukama intisarul fasadi fil ardi bisababi jahlin nasi min ilmin nafi. Gumelarna bencana di dunia naon jadi sabab nu caricing di dunia salat mah salat bari teu nyaho Allah salatna sedekah dilaksanakeun bari teu ikhlas jeung ibadahna sabab teu nyaho Allah wa amal anu ikhlas mata teu jadi dangdanan hirup kacau kiamah terjadi anggarkan sing loba keneh nu salat keneh geus teu aringat nu salat di masjid loba keneh nu sholawat nganu sholawat teh eling ka Allah dan teu nyaho Allah asal ingat ka teu nyaho ingat kasa ingat ke bapak apal bapak henteu buku keur orok keneh aing maot teu kaharti jalma ingat kan teu apal ingat ka Allah ingat kumaha teu nyaho Allah mah nu kenal ka Allah kakara eling ka Allah bener bu jalma nyebut eling ka Allah tapi teu nyaho ka Allah bohong Imam Syafi'i baca dina kitab dina Ihya Ulumuddin Imam Syafi'i ngadawuh lamun aya jalma ngaku cinta ka Allah tapi manehna nyatana hubud dunya itu orang pendusta jeung Imam Syafi'i. Sajalma nu ngaku cinta ka Allah tapi cinta kana dunia bohong cinta ka Allah. Seperti ba'dul hukama seseorang man idda hubban nabi wa karukal fuqara fa da'wahu kibbun. Sajalma nu cinta ka Kangjeng Nabi tapi nyatana ngewa ka fakir miskin bohong cinta ka nabina. Ngaku cinta ka Allah tapi hubud dunya bohong ibu
nyatakan dusta orang itu cek Imam Syafi'i. Baca kitab Ihya Ulumuddin kan. Ngan moal bejakeun halamanana sinalieur ngeunah wae yang disebut nih halaman sekian baca langsung ajengan ge ladang ribu maca kitab. Matak moal bejakeun angkana moal lah baca we teangan can kapanggih mah sing tamat ngaji Ihya bener. Imam Syafi'i sasaura. Matak sing kersa maos kitab-kitab jalma nu palinter teh wah jadi petunjuk ka urang. Ilmu mah khususiatna ibu matak sing kersa ngaos. Ilmu mah khususiatna menjadi teman sejati di saat kita sendirian. Moal keungeun hirup sorangan jalma boga ilmu mah sabab aya teman sejati mana ilmu. Urang mau batur sieun imta da boga ilmu. Eueuh batur nyakeun kana ilmu urang bener ka? Teu kudu sieun. Ilmu adalah teman sejati di saat kita sendirian. Ilmu menjadi penghibur di saat kita sendirian. Mau kusinangan batur aya ngobrol hiburan we mangadu bako, ngeup kopi. Mau kungsi jalma boga ilmu mah ilmu penghibur di saat kita sendirian. Matak jalma nu boga ilmu mah Kang lamun ikhlas dina neangan ilmuna awet ngora. Bener. Da hiburan terus atuh da sorangan hiburan aya batur hiburan urang mah aya batur ge teu hiburan. Sorangan komo para rusik ieu teh mata kulin nu kasih laut ka mana beak duit 3 juta coba sedekahkeun ka fakir miskin jalma boga ilmu mah sedekah ka fakir miskin teh hiburan bener ga bunga hate nikmat teh hiburan bu aing teu kungsikan pangandaran ge dah geus bunga hate naon sabana 50 urang fakir miskin dibantu ku aing hiburan ibu diajar ibu hiburan ku amal soleh leres cek si ibu aduh calaki ditangin nunyuh kopi hiburan gitu nu matak tos nunyuh kopi ibu teh ulah kabur cicing bisa ditah deui kuduna mah iya mah neng pangnyuhkeun kopi ninyuh kopi kabur da sieun ditah deui meuli rokok kuduna mah balas nikmat hiburan ngalaksanakeun parentah caroge teh cicing bisa rek ditah meuli udud ya mah kabur eta mah kapok gitu meuli hiburan kurang cerdas ilmuna kurang katilu ilmu Kang ya mentak penting Kang boga ilmu katilmu ilmu adalah petunjuk di saat kita duka dan duka di saat orang sangsara di saat orang senang ilmu jadi petunjuk. Artina bu nu senang moal kamalinaan senang wah da aya petunjuk ilmu awas ya gara-gara loba duit bisi goblok cek ilmu apal aing ge anu beunghar ka surga teh ta ieu apa dituduhkan ku ilmu adalah petunjuk di saat kita berhadapan dengan duka dan suka betul bu ibu moal kamalinaan sangsara moal kamalinaan keur sangsara sabab aya ilmu mising usaha teu maju ge moal musyrik aing mah sabab aya ilmu nu nuduhkeun bener gampang hayang loba rezeki teu kudu susah-susah ibu astagfirullahaladzim ya hayang gampang rezeki ibu anu paling enteng ibu wartoskeun ulah aduh ya bu lamun orang seset rizki hayang pindah jadi gampang rizki anu rumus panggampangna wudu memeh dahar ngaleungitkeun fakir wudu sabak dadahar ngaleungitkeun dosa sok wudu ibu aduh eta rumus paling enteng eta dasar kitabna teu kabaca teu dah jadi nah gitu al wudu'u qabla ta'am di surah Rasul teh di surah Abdi al wudu'u qabla ta'am yunfil faqra wudu memeh tuang ngaleungitkeun fakir moal mah jeung fakir
wa ba'dahu yunfil lamam. Wudu sabada tuang ngaleungitkeun dosa. Lamam teh dosa, ngalih dosa badak, dosa leutik. Nah gitu. Eta kurang kumaha petunjuk ti Rasulullah lamun kabaca mah hadisna. Ya mah kalau kamikiran tali Roma yang babari duit teh. Eta paling enteng. Atawa tadi maca Al-Qur'an. Matak ibu kedah gaduh ilmu. Moal merasa sendirian hidup jangan memboga ilmu. Abdi gaduh pun aki ngaosna di Syekh Khalil Madura. Rencangan Raden Didi ti Cijulang. Sok nyalira we cinukul. Lamun enjing-enjing teh kaduhur dina janela. Saur pun ini teh atuh kali itu campur jeung batur ngobrol atuh. Hiburan kuas batur. Ieu ge cenah keur hiburan. Hiburan kumaha sorangan ngomong jeung anu marulya. Si horeng teh boga ilmu ngomong jeung anu marulya. Ceuk ihya kieu, ceuk kitab anu kieu. Aing mah di mana ngobrol jeung kitab-kitab nu menang musonif, samaksud kitab urang sama anak-anakna, urang teh papangi jeung musonif ngan rohanina. Naon gunana urang panggih jeung awakna ajengan lamun jeung ilmuna teu panggih, bener kan? Dan nu penting mah wawu jeung kiai teh hayang manggih ilmuna. Ayeuna urang Ibnu Athaillah teh aya nu dibahas di dieu tiap dinten Senin kajian cimkuring tuduh keneh jam 3 balik ti Bandung pangaosan. Ada karunya ke urang Cibodas cenah papangi jeung Ibnu Athaillah pansugan we jara dihebat ge sabada ngaos amin kan. Imam Junaid Al-Baghdadi sasauran majelis anu paling mulia di hadapan Allah, majelis yang dibarengi dengan renungan makrifat dan tauhid kepada Allah. Eta majelis nu panghebatna. Sehingga orang-orang yang datang itu hatinya merasa sejuk. Keluar dari pengajian itu nanti hatinya jadi juhud. Orang juhud ibu aya cirina tidak gampang terpancing emosi. Lamun ibu gaduh caroge tereh amek masalah hubud dunya. Mantak pilarian ibu caroge teh nu zuhud tiis satena tidak gampang terpancing emosi. Orang zuhud hatinya dingin, lebih dingin daripada lautan salju. Dicarekan ke ku ibu kalah seuri mere duit karena zuhud. Yang lain salaki dicarekan kalau mikiran ganti pemajikan. Ganti wae ku aing kitu cenah teh nyarekan wae boro-boro zuhud. Orang zuhud lisannya lembut, hartosna sasauranana raos ka kupingna ku batur. Orang zuhud tangannya lebar, moal koret ibu mun gaduh caroge zuhud moal koret, lamun koret hubud gampang. Ngaran hubud dunia mah bahaya, boro-boro nu bodoh kiai ge hubud dunia mah bahaya. Allah Subhanahu wa taala sasauran ka Nabi Daud, anjeun kudu ibadah ke kami bari jeung hate ikhlas, niscaya anjeun bakal panggih jeung nikmatna munajat ka kami. Namun jalma alim hatena hubud dunia, awas sing ingat eta jalma alim bahaya pikeun agama anjeun. Lamun jalma alim komar bodoh hubud dunia kan. Jalma alim hubud dunia bahaya pikeun agama anjeun jeung kami ngaharamkeun eta jalma alim panggih jeung nikmatna munajat ka kami. Kajeun pinter tapi lamun hubud dunia moal panggih jeung nikmat ibadah ka Allah, jeung nikmat sedekah ka fakir miskin. Moal matak mun sedekah kapok da teu nikmat. Isuk mah mun boga moal mere deui kapok. Ya malain ari nu nikmat mah pan sok katagihan ibu. Ladas. Ibu ka Tasik lebet ke tukang baso nikmat ceuk ibu mun ka Tasik rek ka dieu deui. Ayeuna ge urang sedekah ka fakir miskin lantaran ikhlas hatena nikmat waktu sedekah. Matak begitu mere harita isukan mun aing boga deui rek mere deui, malah lamun bogana leuwih loba moal 100 rek 200 merena ka hiji fakir miskin. Geus ngajam deui ibu kana hebat. Leres. Eta urang zuhud ibu. Ilmu bu hebatnya, jangan boga ilmu ada rebah.
Tapi lamun hubud dunya jalma pinter ngaji ge teu pati terjadi alus ibu awas. Matak cek Imam Ghazali geus rumus hirup hayang maju, rumus hirup hayang salamet, tinggal amal soleh sing ikhlas. Ibu berusaha di bumi ngurus budak sing ikhlas. Sugan we budak urang jadi soleh gara-gara indungna ikhlas. Ieu mah aya nu ngaurukan Quran, mere duit ka budak tapi hatena teu ikhlas, atuh budak teu soleh-soleh. Nyalahkeun we ka budak, dasar sia mah budak goblok. Ku aing dididik dibere duit teu soleh-soleh. Puguh indungna ngadidikna bari teu ikhlas. Bener. Ari indung mah teko, ari budak mah gelas 7 dicicikeun. Lamun cikopi bisa jadi cai susu teh. Lamun cai herang dina teko dikucurkeun jadi herang. Laras ibu, lamun ibu ikhlas ngadidik putra, masihan tuang ka putra ikhlas, ka caruga ikhlas, jadi saroleh kabehanana oge. Sodaqoh bari ikhlas matak jadi beunghar, nu dibere kalawan ayeuna bari ikhlas merekna maka jadi soleh. Bojo urang dibere jadi soleh, urang nu mere beuki beunghar, beuki kolot, beuki saroleh, beuki baleunghar. Hebat lin maju. Naon sababna? Amal soleh bari entengnya Bu. Kartos Bu teh. Ngaos bari geus kartos atos Bu. Jam sabaraha ayeuna? 11:30. Sekedap deui Bu. Aya hiji deui nu can kaluwikeun. Matak pangsaena jalmi anu ngaos bari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabada orang terang fungsi ilmu seperti gitu, ibu. Kehebatan jalmi anu ngaos, mau ngawuruk ibu. Dalolobana mah langka nu bisa ngawuruk, ngaji terus. Urang kudu tahu diri, ari otak nalar 5 kagenep sok pohon 5. Mending lain muruk aing kudu ngaji terus ya mah amalna. Muruk mah bahan loba pohon ya otakna. Tah, nu ngaos Bu. Saur Kanjeng Rasul la antak dua bahasana la antak dua fatata'allama baban minal ilmi khairun min antusolliya mi'ata raqatin. Kita dawuh Rasul. Urang Arab mah teu kudu diartikeun Bu, ngartieun eta teh. Ari ibu ngartos teh? Oh kudu diartikeun eta berarti. La antak dua teh yakin yen anjeun teh isuk-isuk. Jadi sakieu ya. Lamun dina hiji waktu anjeun lempang, fatata lama baban minal ilmi. Ka mana lempangna? Ka majelis ilmu rek ngaji sabab dina ilmu. Lamun ikhlas niatna ibu, leuwih sae ganjaranana eta ngaji sabab daripada harga dunia jeung eusina. Dibandingkan jeung jalma nu teu ngaji boga dunia sajawa barat kesorangan hebat ibu sebenarnya di dunia teh dibikeun kabeh bisi riweuh ceuk Allah. Kunaon di aing dituna lamun butuh kewing mikeun. Matak jalmi anu jadi kekasih Allah Bu tidak pernah meminta tapi di saat butuh Allah mengadakan. Tidak pernah mencari tapi kalau butuh selalu ada. Bener. Teu kudu riweuh ibu. Urang mah yang ngagunuk we rezeki 15 tahun deui hayang aya ayeuna ripuh atuh. Bener, urang budak pesantren sok langsung 15 tahunan ta duit 800 juta sok tara. Ripuh ke mal ngaji, ayo we ngurus duit. Kunaon teu ngaji ke ngitung duit bisa dipaling babaturan. Terus salat urang mawa duit loba 2 miliar sok di Masjid Agung Tasikmalaya rek khusus salat mah. Mana kantong dituna dihareup aing keur sujud malah anu nyokot. Sok beda jeung duit 300.000. Kantong dompet dihareup 300 malah teu pati ingat. Bener. Matak tara loba teuing nu dibikeunna ngan ari butuh aya terus. Tah eta kakasih Allah nu fakir. Kudu riba ibu, teu kudu aya wae di bumi asal keur butuh aya. Leres Bu. Ibu tuang ngarasehat, ayeuna teu tuang sehat kaja. Ibu mah anger aing teh dah yang dahar ayeuna sajawa sehat. Eta mah rek muaskeun hawa nafsu beda deui. Linek dahar alin arek hayang cager ek ibadah eta mah hayang nikmat papangih. Hayang papangih jeung nikmat dina nalika dahar. Eta mah sok beda deui. Ngaji sabab lamun ikhlas niatna Kang
leuwih berharga ganjaranna daripada dunia jeung eusina. Lebih berharga daripada 100 rakaat salat. Oh gitu. Lamun 3 bab nu diaji di dieu akang menang ganjaran leuwih berharga ganjaranna daripada 300 rakaat salat. Sok di dieu acung sa nu geus boga 100 rakaat salat sunat penting. Sok aya ningali kicep nama samal aya. Tapi ngaos mah sakbab 100 rakaat salat leuwih malah daripada 3 bab nu diajina 300 rakaat salat leuwih alus daripada itu. Sok kan. Kumaha nu ngawuruk? Ulah mikiran nu ngawuruk Kakang. Nu ngawuruk mah leuwih hebat, cocok anu ngaos, ari nu ngaos ngesang teh na. Nu ngawuruk mah ngesang kan. Sok, ari anu ngaos capek mikir tah. Henteu anu ngawuruk mah mikir. Kudu kumaha nyaritakeunana kajen geus kapaham bisi santri heseun mahamna. Bener kan? Dipikir kudu eta otakna muter, otak capek. Wah ngesang. Boy buruhanana ge beda. Saur Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaki Muad bin Jabal. Muad bin Jabal teh seorang sahabat anu dipikat cinta ku Rasulullah, paling deket ka Rasul, paling pinter, lebih dipikat cinta ku Rasul, paling deket ka Rasul. Matak sering dawuhan Rasul di kami ki Muad. Ya Muad, la ayyuh diyallahu bika rajulan wahidan. Bahasana gitu kan? La ayyuh diyallahu bika rajulan wahidan khairun minad dunya wa ma fiha. Anjeun mun ku Allah dijadikeun sabab meunangna pituduh jalma, ceuk urang mah tukang ngawurukun jalma nepi ka jalma nu teu bener jadi bener, nu teu hayang alus jadi alus, nu ibadah mahjub jadi wusul. Lamun anjeun dijadikeun ku Allah Muad sabab datangna petunjuk ka hiji jalma we, maka kealusan anjeun lebih berharga daripada dunia jeung eusina. Lamun 1000 santri anu dilatih, anu diajarkeun ku anjeunna, anu jadi sabab bener eta santri, anjeun 1000 urang, maka anjeun boga ganjaran 1000 kalieun dunia jeung eusina. Leres ka? Matak mun tiasa pek belajar ka guru sing jadi pinter, geus pinter sing jadi sabab jalma nu bodoh jadi pinter bari bener sehingga jadi ahli ibadah husul ka Allah. Hadirin sakitu nu kahaturkeun kakirangan kalangkunganana, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.